Bener ya teh. Namun, Di balong Mang Ade. ya di balong aing di balong saha sorangan. Aji aing sok sieun batur Moal, bebeb saha, mau bujuk jalan gablok bebeb wae. Pan itu bebek batur kok yang dibawa. Najis saya pakai mesum ada itu germo ya. Kurang ajar itu. Gak boleh kalau main-main begitu mah. Atuh nginjem sapeting mana mani Ek mawa saha. Atuh engke we tamara. Mau anjing mawa ublak mah aing mah najis. Ublak aing tara ka ublak aing. Najis aing mawa ublak mah. Bisi kalau jadi garah tempat aing. Aing sembarangan tuh gimana itu teh? Kek, aja. Nah itu saha nu ngusap di balong aing. Oh eta balong Mang teh. Eta wani-wani geuning. Kunyuk teh. Si Aki dicarekan. Lebok teh Aki digawean ku aing. Bangun tidurku terus ngusep. Jangan lupa ngusep unggal poe. Jeng neangan dengan kejo. Jangan lupa tempat tidurku. Bangun tidurku terus modal. Jangan lupa. Kemana Ki? Ah, buka raselia kulin tuh ka ditu ka pasar. Nek naon ka pasar wan ciki ada geus diisieun di pasar nagenan. Atuh dah kemana orang mah bingung ya. Di mah kesel aing kalahan nunutan. Dudu acan. Daripada sorangan hulang-hulang eueuh gawean, cong ngusep aja jeung aing yap. Ngusep. Aing mau jajar dua ya. Eta dua kitu. Dua lah. Yap, cong ngusep we. Di balong sorangan. Ya, di balong aing atuh nya di balong saha sorangan mah. Aji sieun dulu batur aing. Nya moal atuh da aing gablek ke balong mah. Siapin teh, Pak. Yap. Bener ya teh. Naon? Di balong Mang Ade. Nya heuh di balong aing di balong saha sorangan. Aji aing sok sieun dulu batur Moal. Tapi loba laukan eta teh. Nya loba tuh Ki sorangan mah mani sok nyepelekeun ka aing teh. Pokona mah ulah hariwang sorangan bisi eueuh dengan kejo di imah, bisi pamajikan hayangan lauk tinggal ngalah di nu aing. Wah, da aji saya eueuh boga mah. Gampang tinggal bebeja ka aing. Aing ditalipukan. Made Balong aing leganya. ngalega tuh. Aya eta saung naon eta nyungcung kitu batur. Paranti kok brut aing. Paranti kok brut. Bulan madu. Ya iyalah. Anjing. Hebat bulan madu di dia. Ieu teh ngahaja dibangun ku aing tiki. Paranti aing mun misalkan bulan madu jeung pamajikan aing mah geus teu kudu ka luar negeri. Ka luar Jawa Barat nu karari tuh. Aing mah cukup ngendong di tengah balong nyeun saung di dieu geunan aing mah geus indah eta teh. Mau bakal we Lin. Mau bekal we. Sapopoe geunan aing mah geus betah di dieu mah. Atuh aing nginjem. Nginjem naon? Eta. Rek pake naon? Ya mah bebeb aing atuh. Anjing bebeb saha? Mau bujuk jalan gablok bebeb wae. Pan itu bebek batur kok yang dibawa. Najis saya pakai mesum ada itu germo ya. Kurang ajar itu. Gak boleh kalau main-main begitu mah. Apaan iya aduh strategis ya. Ya, ngeunaheun teu Ki. Anjing. Wah, mantap anjir ieu mah aing mah. Hah? Atuh nyewa tuh aing saeuting kok. Nyewa naon najis. Nyewa kumaha najis. Bala dah tuh. Aing di dieu mah jauh ka. Aing paranti bersemedi di dieu mana dipake mesum najis ku aing mah. Mau dibikeun. Mau naik mau pamajikan, lamun mau pamajikan batur montong. Iya aya WC teu? Ya aya, betong boro WC dapur, segala gena naik tempat gym ge aya. Anjir. Naik kurang kumaha aing. Aing ngahaja ngabangun ieu teh biar uing teh lamun misalkan mumet-mumet aing teh datang teh ka dieu. Atuh nginjem sapeting mana mani mau. Ek mawa saha? Atuh engke we tamara. Mu aing mawa ublag mah aing mah najis. Ublag aing tara ka ublag aing. Najis aing mawa ublag mah. Bisi kalaka jadi garah tempat aing. Sok ngusep tah. Nama di mana? Apa nih balong aing? Naik di nu ieu. Ke pan ieu balongna ieu. Heuh dari nu lega kieu mah atuh naik kira beunangna dulu balong sapluk-aplak ieu. Sakumaha legana balong aing tingali ta laukna ku sorangan. Eta mending ngajorelat lauk tah teu eureun-eureun ngalaliwatna geunan. Bakat ku loba ieu teh lauk kieu teh gabah geuningan sorangan mah. Sok atuh ajaran heula aing mah. Sok ya eta keun ieu na. Ieu mah balong lagi upluk-aplak aing wegah nguseup lagi. Uplak-aplak kumaha eta laukna geunan sakitu lobana. Apa nih guys saya lakukan yo? Iya nguseup. Ya malah anak aing ini dari bawa diasupkeun kana ieu atuh geuningan. Nya sugan. Sok kita keun teh eta na tah. Aing nengan heula cacing. Bapak jejet ieu na kumaha aing mah kudu ngurus we lah nu kieu nya. Anjing na moal anu gablegna ieu aing euy. Lah aman meureun. Ah nengan heula cacing euy.
Udah biasa lagi jalan lagi tara aya euy. Jalan lagi sok di kota balong ieu mah. Lumayan mah aing neangan dengan kejo. Oh dengan kejo di ieu mah. Aya pan si Aki ku aing ke diwadalkeun. Mun aya jalan mah aing kabur wae. Nah ya kumaha nu ngalah cacing lalat teuing. Bayu usupna pegat deui si kehed mana kumaha usupna ge aing mah rudat. Sampai geus Sudah ada kencan eta na? teu adekeun kumaha ieu pan ieu usupna ge eueuh tah. Heueuh pan hadekeun maksud aing teh pan panghadekeun heula usupna. Lah kan itah gawe ieu mah ka aing nya. Kapan aing teh bisa masang geunana, ieu teh aing semenang cacing nama ya. Naik-naikeun ku cacing. Aduh, balong aing menaon wae geunan dihakan tong boro cacing. Pan aing ge boga eupan manu alus. Atuh lain mah tuh sorangan mah. Bener ya teh yang eupan. Eupan naon? Heueuh pan pupucukan. Aing mah Oh. sakudu kitu. Pupucukan gitu. Heeh. Pucuk naon gitu. Nya pucuk tai atuh. Pucuk tai. Heeh, kudu kitu ampuh mah. Tere meunang. Anjing teh mah. Waduk eta mah. Pucuk Lapan tai. heueuh. Atuh da eta mah bari modal di jaramba sorangan mah. Sok buru eta nah hadekeun tah. Kapan teh heula ieu usupna ge mana aing mah. Sagala kudu dangdan ieu mah. Ngeunaheun ke tempat ieu. Aduh anjing. Wah, ngeunaan-ngeunaan ge aing mah moal dibere nginjem ieu. Nyaho aing mau awewe nu tebalik mau ku aing mau diizinan. Mun mawa pamajikan kop ku aing singek saminggu genan. Mau ublag mau montong bisi kala ka bawah garah. Aing mah lain ublag itu pamajikan aing anu ngora. Rupan geus niat lagi geus goreng sia mah. Heuh, panu ngora pamajikan aing itu mah. Balik di kota. Kala teuing. Cok kaki benangkeun aing, duh ayang belum lauk euy. Hararese kieu aing mah rudat ieu. Resek kumaha eta lauk sakitu badagna sorangan mah. Balong nu badag mah lain lauk. Rupan lauk lagi baradag sorangan mah tuh tingali tah. Pan itu daekeun tuh da bakat ku. Oh sabar atuh, kege menang ieu. Itu bener ya teh. Nu mangada ieu teh aing masak. Astagfirullahaladzim nak kudu kumaha di bejaan balong aing. Pira ku aing ngek babadog. Rupan aing asa heran mangada jual boga balong we nu badag kieu. Pan bari teu masak eueuh. Udah aing mah tara bubar ibu rai boga pakaya mah ngerakeun. Ria eta mah nu kitu mah. Punya bisi we aing sieun ka dibangsatkeun di talipukan batur. Moal. Teu bonang anjing. Bari udud geura ieu ngeunah ieu. Korekna teu. Teh heula aing mah. Da teu ngeunah teh jeung ngopi mah udud mah. Kapan jauh kopina gitu mana atuh dah. Bukan tek mah jeung kopina aing. Sorangan atuh lain tadi mawati imah sakalian. Kapan di imah teh eueuh kopi, aing teh eueuh udud mah tak jor ka pasar oge. Oh aing poho. Beunangan atuh kieu lila-lila ting sama bisa anteng useup teh. Udah hese atuh no, da upana cacing kudu naik ku baco, ku sosis. Dah. Ribetkeun karari itu. Tong boro-boro lauk atuh da aing ge beuki ku sosis mah. Mang nu mana? Nu dijual teh laukna ieu. Itu belah di itu tuh, hiap geura. Anjing aya nu gablegna geuningan. Biasana kita ka dieu. Alah, pieu omongin. Aki, mana rek kopi? Atunya jelas apa neta yang udud aing ge Atuh sorangan tungguan di dia aing ngek nyokot kopi ka imahnya. tinggalkeun ududna. Heeh, Sok. Tong lila. moal sakedeung. Anjing. Aing sabarahan kuguna itu teh. Ke. Raja. Nah itu saha nu ngusap di balong aing. Oh eta balong mang teh. Eta wani-wani geuning. Kunyuk teh. Nah wani-wanian eta ngusap di dia geuning. Kita ku saha eta? Ieu lauk teh dibalik ku aing. Nah kalau diusupan. Apa ieu teh balong mang ada ieu teh? Mang Ade mana? Mang ada Kipli. Gih. Mang Ade Kipli. Aduh. Si Kipli Marisol. Heeh. Tukang deoh eta mah. Balik mah. Aduh. Balik. Ieu balong sia bener. Astagfirullahaladzim nak kudu naon atuh. Geus tugu balong urang tah. Ieu bogana asli. Balik mah. Geus yeuna cekelan di dia raja jang bukti. Ku aing dilaporkeun pisan ka polisi. Aduh, jalma teh. Aing si Kipli geus digawean deui wae. Untung aing teu dimasakeun oge. Kehed teh jelema. Si Aki dicarekan. Lebok teh Aki digawean ku aing. Untung aing kabur anjing bentuk kabur aing melu dicarekan. Ek balik ka aing mah. Bisa ka bawa deui. Anjing. Usep aing tinggalin kunyuk. Anjing aku mah mawana.
Jaban mah. Karek menang meuli kene anyar kene aing meuli 1 juta eta. Anjing. Jaban jalma aya kene. Ieu mah apa aing? Anjing. Kumaha ieu?